luar biasa eta si Lodong ngebeledug aing reuas euy. Deklarasi Desa Wisata Tanjung Karya pada hari ini mewujudkan sebagai Desa Wisata. Mapai jalan satapak Ngajugjug ka hiji lembur deka rasa capena da dipotona ti dieu ka dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra sadaya dulur abah nu jauh di pelembur anu anggang di padesaan anu dumuk tetep ranganak lembur matu banjar karang papidangan nepangan deui ngawaos muhun ngawaos ngawangkong ngabas wartos nu atos. Ayeuna edisi jauh di Jugjug anggang di teang erek ngajugjug kalah salah hiji wewengkon nu aya di Kecamatan Samara. Naon wae nu aya di dieu urang cobian kuningan. Di antawisna saurna ieu bade aya bukaan desa wisata nu kumaha. Kuningan, hayu ngiring. Wanoja jajaka anu garaga Kang Teten nu soroleh mah Bapa nu waluyan aki anu jalembar rezeki paranjang Yuswa urang tepangan salah salias milenial anu ngagegeh kawasan ieu. Sampurasun. Assalamualaikum. Lah, sok kagagas. Jadi bieu laguna teh mapaya jalan satapak ngajugjug ka hiji lembur rek nangan ieu. Sampurasun. Kampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng sae jeneng. Sarang Elsa Nurhadijah. Elsa Nurhadijah. Nur Halisah teh nu laguna teh naon teh? Cindailah cindai. Cindailah mana tidak Neng Elsa asli di dia? Asli di Desa Tanjung Karya. Oh iya produk Tanjung Karya ini. Asli nu agung ini. Neng. Ya kitu we. Neng Elsa. Saurna bade aya naon di tararamean di dieu teh di handap teh. Di dieu teh peresmian Desa Wisata Tanjung Karya. Desa Wisata Tanjung Karya. Maksudna teh kumaha? Jadi kan kampung teh di dieu teh kawasan tepi kebonnya. Kebon. Jadi teh leuleung mah. Leuweung geledegan. Leuweung geledegan ka dieu teh jalan anu bade ka Gunung Guntur. Nah, ayeuna mah diayakeun rest area teh di antawisna aya tempat wisata di handap. Cocok jadi anu kadua. modus. Eta nyariosna. Sampai takdir kacang ninggang kajang. Di mana kuliah, Neng? Abi di IPI Garut. Luar biasa. IPI Panizar, Teras Pak Haji, Balan Sadayana. Oh, Sadayana dosen-dosen atuh halo, dosen-dosen. Pada senpai, Pak Dedi. Sade Pak Ega. modus. Aya nilai A eta teh. Nilai arana. Mangga. Neng Elsa. Aya babasan sepuh kapungkur. Jauh di Jugjug anggang di dia tumali sareng kawasan. Kita kan di Garut teh lumayan ada tebingnya. Tah, pemi babasan jauh di Jugjug anggang di teang atau bahasa jauh di Jugjug anggang di teang anu Neng Elsa kenal naon? Anu ku Abi dikenal mah jauh di Jugjug agak di teang, jauh di Jugjug meskipun jauhnya didongkapan, disusul kemana-mana oge anu anggang, anu cakep dipilar. Wah, pinter. Hiji deui. Sok aya istilah atau napi bahasan dina bahasa Sunda kaciwit kulit kabawa daging. Kaciwit kulit kabawa daging. Nah lamun Abi wiwit kacanak dagingna berarti eta teh lamun saur urang Sunda mah kacacanak kuno awon. Tah matak gaul teh nya pemuda-pemudi milenial kedah sareng anu pemuda-pemudi nu positif. Pintar. Dos kacanak sae mah gitu sanes kacanak awona. Jadi bung balik hayang jeung Elsa. Hiji deui. Oke. Katepaan buntut mau. Katepaan buntut mau teh geus teu sareng pribasa anu nembe saurang Sunda mah nyaeta lamun misalna aya nu lepat jadi kasalahkeun oge. Deui kan pergaulan, nah pergaulan harus dengan yang baik.
luar sararaya biasa lagi. kan kami terasa deh ieu milenial keur geulis teh soleh Amin. perceka dangdan ditilik ti gigir lenggig ditetep ti hareup sieup nu kieu disebut bojang tenangan digedengan abah parantos aya gegedean nu ngokolakeunna salah sawios pupuhu ibu camat haturan sampurasun bu camat Sampai camat ieu mah hiji panggelis-gelis ku sabab ieu sadayana pameget haturan bu camat nu pertama ngiring dingah wireh aya kaparigelan warga ibu cenah ngadorong hoyong menyatakan kebulatan tekad atanapi guyub sauyunan sadayana hoyong galuh desa wisata sapertos kumaha teh prosesna teh ibu manawi ngawitan abdi ka laporanku Pak Kades wireh tempat ieu teh dijantenkeun seueur para pendaki anu ka gunung anu ka Gunung Guntur. oh jantan ieu teh disebutna teh suku gunungnya Oh, suku gunung, kaki gunung tempat mulai pendakian ka Gunung Guntur ti jalur Samarangnya di jalur Samarang salah saya dua anu di jalur Tarogong Tarogong Kaler. eta pemi Tarogong mah telepat ka Keramat Wangi lebat teh ibu Laras, upami ieu mah ka Tanjung Tanjung Karya. Tanjung Karya. Nah, Terus kumaha? keunggulan di dia panginten tiasa menghemat waktu langkung cepet langsung cepat upami di Tarogong mah di 4 jam kita dugi ka puncak teh dugi ka puncak upami ti dieu mah upami ti dia tiasa hemat 2 jam satengahna Kanca Mitra Sadaya nuhun Kanca Mitra Sadaya tetep rangeuneuh di channelnya ngawaos ngawangko ngabahas wartos nu atos-atos sareng Ibu Camat kali para pupuhu anu liana cobi kapalih katuhu aya bapak anu nganggo saragam polisi coklat Asli. ieu teh namina teh polisi kade siun lain ngumpul di sisi lain polisi teh eta teh pengayom keamanan masyarakat aturan sampurasun Pak Kapolsek damang Pak Oh, alhamdulillah. pengamanan ngarojong kawasan wisata di rest area badai diresmikan Kabulatan Tekad Warga kanggo desa wisata sapertos kumaha persiapan Pak Ayeuna di kan polisi majuna hiji daerah tidak bisa lepas dari situasi Kamtibnas anu aman. Majunya pembangunan tidak akan bisa terlepas dari situasi keamanan. Karena ya padahal saya pengemban daripada fungsi Kamtibnas ngandorong pisan karena pamaksadan daripada Palurahan mengajukan masyarakat desa wisata ini. luar biasa Kompol Pian BJ lain baju BJT naon Pak Bin bin JJ pituin orang Sunda asli asli. Kanca Mitra Sadaya masih nyerangan tangtosna bakal langkung seru kumaha geletuk batuna kecebur caina sapertos biasa dina ngawaos aya challenge aya tantangan kanggo ngamumulai bahasa Sunda aya babasan sebuka pungkur istilahna teh kieu leueur kundang itu poe kundang damar manawi naon eta pi basaeuna Bahasa Indonesia na. bahasa Indonesia Pakai orang buka lah kamu. ya Ibu Camat Ibu Camat nyerah moal ka diwaler margi seueur jalmi masa tinu salah sawi hijina teh anu terang leueur kundang itu poe kundang damar ya eta salah sawios babasan sebuka pungkur jauh di juk-juk anggang di teh di antawisna itu mah satu keuletan weh keuletan kesungguhan kanggo untuk mencapai tujuan biasa luar biasa misi berhasil jadi jauh di juk-juk anggang di teang teh hayang naon aya di bujang ngabebelaanan cenah itu leueur kundang itu poe kundang damar keur naon keur nyampe hiji tujuan lares naon Bu Camat pituin orang Garut oge Sampurasun dalamang Ibu nuju naon Ibu teh amung seorang ka dieu Diduk tonggohna serang anak incunya Ibu hebat sabaraha Ibu Yuswa 70 bagja Ibu sepuh kapungkur sok aya nu nyanggem kieu si eta mah ngulit bawang maksudna kumaha sih
amak. Gede amak. Gede amak. Jadi kulit bawang teh disebutna gede Amak. gede amak. Nah, kanca mitra sadaya utamina milenial saur ibu jenenganna sa ibu? Agnes Monica. Bu Agnes? Hah? Bu Agnes? Bu Titing. Oh, Bu Titing. Sanes Bu Titina. Bu Ting Ting. Ari Bu Titina naon? Bu Titina aya bungsu pangalitna. Cau Bu Titina. Berarti eta teh pang Alitna. Wah, tuh ngurit bawang jeung Bu Titina. Pilihan priyogi janda sehat. Janda kembang, tepangan Ibu Titing. Tadi dia kontak persona Surak sadayana surak. Kanca mitra sadaya utamina sepuh kapungkur nu lahir genep puluhan 70 ka ditu 40 50 pasti uninga namina bedil lodong. Bedil lodong tadi damelna tina Bagedor sareng awi. Bagedor sareng awi. Awi. Ieu aya si Amang anu tiasa ngadamel. Kade sana si Amang leuweung ieu mah si Amang kota. Si Amang Kota. Jenenganna saha Amang? Wawan Karnawan. Mang Wawan. Ieu teh naon ieu teh? Lodong orang hutan. Bagedor. Bagedor sebutna teh. Awi eta mah awi. Ieu mah awi. Awi. Tapi bisa tidak bagedor. Iya Bagedor iya. Eta Bagedor. Iya Bagedor. Atuas kieu bagedor teh. Bagedor leuweung, ke leuweung langsung jadi ngadamel. Ini nganggo naon? Nganggo karbit. Nganggo karbit. Luar biasa eta si lodong ngebeledug aing reuas euy. Cak urang tunda di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot tinggalkeun edisi ngawaos anu ayeuna tepang deui dina edisi anu sanesna tetep ranggenak di channel ngawaos ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.